Kang Sode hidup. Hidup. Wah. Hidup Kang Haji hidup. Aduh, tersangka ya. Jago urang menang. Allahu Akbar. Beres Haji Kohar. Kang Haji. Aduh, luar biasa ya tanya Kang Soda teh ilmu. Kang Haji keur ngora teh kitu teh. Aduh, bahasa nampiling bagong meureun kana. Kumaha cing? Ampiling sakali cekuk pae. Henteu akan nu lumpat. Aduh, luar biasa jaga urang lah. Ngahiburi raja ka urang sana aya noh resepi. Akang mah tibu budak teh raja gelut teh. Resep. Kana tinju. Aduh, kana tinju eta mah. Aduh, udah Kang Haji ge jago silat Bang Wajah. Pangresep. Jago silat. Pangresep nama kana. Gagak lumayung gajah putih di papak semua gitu. Enak. Demi Allah Kang Haji mah. Percaya. Jelema ngarontor ka dieu cokot teh pundukna di dieu dialana ku Kang Haji mah tah. Allah. Rak. Ya. Itu lalajuanan. Ayo. Luar biasa jago saya marah. Cing. Wah, oi. Cing pecahkan. Hidup jago, hidup. Jago. Jago hidup. Luar biasa aja. Jelema teh. Hidup jago siapa hidup? Hidup jago, hidup. Hidup Kang Haji ya. Hidup jago. Walah, cing, ya kumaha teh? Halangan batur pasirik batas lagi belah dinya. Punten Kang Haji damang. Saya namanya teh kuring Haji Kohar. Oh, Haji. Haji biru gitu. Saha punten ya. Iya ngiring di dieu. Aduh, hebat dong teh. Naon teh? Merong kaing bari jeung seuri teu ngeunah aing. Naon gon? Duwe aing butak. Ya. Kaisinan. Ulah bisa jadi pasea. Ulah baik gitu wae. Pas lami Kang Haji nonton? Wah, lami ya di kawit Kang Haji wah. Turiren unga dinten. Turiren ya. Bisa minggu di studio Alhamdulillah. Neme mulih kamari Haji teh. Bos, boboh Kang wah. Kang Haji mau tahun hareup ke maju ka itu deui. Ka mana? Ka Jakarta. Ka Haji naon cenah. Ka Pak Haji Sarip. Nuhun Kang Haji ah. Tahun sabaraha ka Mekah teh? Aya 5 tahun kapengkeun mun hiji. Oh 5 tahun kapengkeun atuh teu acan eta pentingnya. Keur musim panas Kang Haji mun itu. Gitu ulah demi Allah ya. Musim panas di urang mah panas dengan ukur nepi ka 32 derajat Celcius, tapi di Arab mah jang di mana geus musim panas masyaallah. Wah, 45 derajat Celcius. Walah. Gitu Haji. Wah, demi Allah ya. Tapi ngeunah na musim panas di Arab mah jang ngeunah teh. Nah, nog teh teu kudu digoreng. Dituna we na keusik. Asak sanes asak yang kajejek ontak demi Allah. Sikap baik kan ya sikap. Suwajolan katipu si Akang. Tukang nipu katipu. Kayak Bandungan ya Kang. Lauk asin yang teu kudu dibeulem ditu mah tuna we na luhur batu asa ku ucing ya. Kira ku aing kudu ngamuk di dieu. Raka gegodek di jelema ieu. Halo. Ayo. Di mana-mana ge aya we. Ya. Priyogi korma ngora di akang aya. Demi Allah Kang Haji mah mere ge di dinya. Korma ngora ya. Nya ngora kene. Ah demi Allah ya. Kira
Dia anu leran, waduh ya Allah ya. 5 kali sebuting deh Allah. Haji nepi ka kieu. Haji, lain nepi ka kitu. Aya di akang, di akang aya kene. Gitu. Oh, peryogi bereji. Ngan di itu mau korma ngora, di akang ngaranna genti, jambe ngora. Haji, assalamualaikum mah. Aduh. Informasi geus loba ayeuna mah boh media Cita. elektronik, boh media citak. Geus nyebar. Yaku teu meunang beja. Bener. Nya, Asal urang ngawelekeun, urang da ieu loba animisme dina zaman modern ieu. oh nyata kitu. Heeh. Paingan. Mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Ada bener. Tah eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh. Bener. Ulah wakan nyalakeun batur. Para batur gini kan. Ihdina siratal mustaqim. Naon teh Kang? Eta teh unggal salat diomongkeun dina Fatihah. Kumaha? Hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah nyalakeun ka pangeran. Da pangeran mah mere beja teh lalempeng aya nu mengko teh sia. Paingan ke cilaka atuh mah. Ai ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya puguh ti kebrus. Sadiakeun rahmat. Ditulisan dina togong truk utamakan selamat dina togong truk nyelap teh mah. Ai supirna balangah mah ngareti kusruk. Anger cilaka. Eta utamakan selamat memilu nongeng deh. Dai Allah mamaha dina sagalana maha adil. Kabeh oge dirizkian nu iman nu teu iman oge. Bener. Contohna urang boga balong. Kumaha? Wur weh eta para lauk teh dikabalongkeun. Ta anu dibalong teh urang teh maksud teh pan marab lauk emas. Mujair milungakan. Impun milungakan. Kaburui-burui kakeyeup-keyeup milungakan. Heeh. Bener. Orai kadut oge milungakan. Ngilu. Malah nu diparaban ku urang teh ta orai kadut teh ngahakan deui ta kanu diparaban ku urang. Bener. Kabeh milungakan. Tapi di mana dibedahkeun engke. Hah? Kumaha? Dipisahkeun pan kun bogana tah ieu mah meureun lauk emas. Simpen aja di ditu tuh. Di heran caina. Ieu lauk emas alihkeun ka dieu. Tah ieu mah mujair. Jae. Kayu Tah ieu mah orai kadut di podaran tah mah. Atawa ieu mah keuyeub. Tah ieu mah keuyeub. Tah di kitu sia. Sok. Akhir tidak pagawean teh. Bener kan? Nya. Ai rezeki mah ngilu dahar teh. Milu di dunia mah dahar kabeh oge. Boro-boro kitu sasatu. Nu mata kumaha atuh sangkan ulah urang ulah dijejek engke di akhir. Ulah dipek-prek engke di akhir. Hah? Ti ayeuna kocorkeun deui tah rezeki teh lamun urang meunang rezeki sok jakatan 2,5% saat sana dibikeun ka anak jeung pamajikan ku urang ku pamingpinna ku lalaki nyaeta bagikeun heula jakatan bersihan heula kakara bikeun ka anak jeung pamajikan hartina eta anak jeung pamajikan teh teu diracun disalametkeun itulah lalaki nu bijaksana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i ari lalaki teh pamingpin ti eta awewe tuh nu matak panggede-gedena ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rezeki anu halal bener kan saeusna ka pamajikan kocorkeun eta rezeki teh kadulur anu teu mampu kadulur ka tetangga saeusna kadulur tuluy tatangga saeus tatangga tuluy kanulian disebutna sedekah jariah ka masjid mah nya anu bara main mah mun mana moal rugi geus salamet teh nu aya
sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogeun bal kana temok bledug bledag deui ka urang jadi syakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang contohna makan urang keur cicing di sisi jalan cing aya jelema nu ngaliwat ceuk urang teh kemana goblok umat teh mana teh lain di tema tak goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jekuk we kana beungeut urang tak goblok nu tadi teh balik deui teh kana suka ngiru teu jaga-jaga teuing si orang kumaha ama perbuatan ceuk pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui bakal kasamper deui bener nu mata kumaha teu carana qad aflaha man jakaha bagja pisan keur manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena ulah aya eta Kang ditemal deui ku hadis khairunas anfa'u minanas panghade-hadena jelema anu mawa manfaat deui ka jelema tuh pang nuliskeun teh Kang Wani pek pikir di dunya mah saling wasiatan mapatahan sabab ciri na manusia cek Allah pangandikan Allah ciri na manusia teh anu kersa di papatahan jeung kersa mapatahan tak eta ciri na manusia tah lamun teu kitu rametuk bayangkeun ku sia derajat manusia bisa jajarkeun jeung rametuk ku Allah bongan saha bongan urang kene bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup para rohong pas ini teu dijadikeun nya bener kan bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati tuh dengekeun papatah kolot karasa bener aya nama cek da sabenerna mah euy unga-unga suku oge boga bahasa anu karasa ku dirina boga ciri nu mandiri boga ciri nu mandiri boga budayana masing-masing nya bener paseasa teh jelema kulantaran beda bahasa beda bahasanya Kang contohna ieu mah di urang teh aya bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia bahasa daerah ari uyah bahasa naon teh bahasa Sunda bahasa Sunda aya garam bahasa Indonesia tah di lemur aya nu teu apa hiji awewe teu apa kana bahasa Indonesia da kurang gaul teh TV radio gitu boga kurung batok masak tanitah ka anakna cing kuat ai anakna pinter bahasa Indonesia dan digawean di Jakarta itu kobeusi ma ini pasakan pakai garam ulah ujang besi bapak sia teu beukieun mending pakai uyah padahal eta kene padahal garam jeung uyah teh eta kene eta kene Eta di lingkungan keluarga. di lingkungan keluarga apa aya kene nu belenggu hitungan keluarga geus pekia-kia berapa kurang cokot bahasa urang jeung bahasa itu tapi urang cokot barangna da barangna mah sarua eta kene kumaha Kang Malik Yaumidin maksudna sing sok hartikeun Malik Yaumidin nu ngaratuan di poe akhir atawa nu ngarajaan di poe akhir Malik Yaumidin teh teh hartina teh kitu raja di urang-urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi keyakinan dina dirina nyaeta Prabu Siliwangi ai Prabu kasaha karaja karaja Prabu da Siliwangi mah eta mah pagawean silih seungitan silih pajungkeun teuing saha ngaranna mah gelar jadi ai Prabu kasaha karaja ayeuna Malik Yaumidin nu ngarajaan di poe akhir ai memeh Malik Yaumidin naon iya kana bodoh teu bisa lain memeh Malik Yaumidin mah Ar-Rahmani Ar-Rahman Nirrahim Malik Yaumidin ai Ar-Rahman Nirrahim naon hartina cek akang welas jeung asih ai moto Siliwangi naon welas asih Sili asa Sili asuh Sili asih gini eta barangna mah anger eta bahasana nu beda teh beda sebutan Dina bahasa geuningan beda
jelema anu silih asah silih asuh silih asih dawuh Rasul nalika bade maot para sahabat lamun hayang panggih jeung kami di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya. Maksudna kumaha cek Prabu Siliwangi lamun hayang panggih jeung aing ya di mana jelema geus silih asah silih asuh silih asih tang aing aya di dinya. Hari ieu gerbeg teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nog jurig teh mah. hayang dewegannya kan bener Tah surupkeun eta welas jeung asih teh ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. Nyaahan deudeuhan ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. sing ancik dina diri Sarua jeung Fatihah tadi lamun nyokot barangna. oh bener Brai panon poe ti belah wetan ceuk urang Sunda teh mah. Ceuk urang Arabna teuing. sekurang Sunda Ieu batu dialungkeun kana cai kecemplung. Ceuk urang Sunda kecemplung sote. Ai ceuk urang Inggris. Barangna mah eta kene euy. Kunaon make pasea? Sabab ieu dunya sakilobana anu pinuh ku bangsa, anu pinuh ku manusia, anu beda-beda bangsa, aya nu saruana. oh eta Naon rasa? Pek tanyakeun ka urang Inggris aya rasa uyah kumaha? asin Pasti asin pasti. pasti Aya urang Irian. Ieu mah urang Afrika we panggoreng patutna. nya asin meureun Asin sarua. Asin sarua. Aya gula. amis Tuh. Nu matak along ngayakeun manusia di alam dunya aya nu rekep deng-deng papak sarua. Sajajar pajajaran disebutna. oh eta rasa teh Sarua. Cokot mah sarua na we atuh. ulah perbedaan ya kan bener Ulah dina soal perbedaanana. persamaanana Ieu mah pasea grepek antara nu pegek jeung nu mancung. pada eta kene sesebutanna mah Pada eta kene malah ceuk anekdotna, ieu mah ceuk anekdotna. Wakang Hah? naon cekane Cenah waktu nyieun urang Afrika mah cenah pangeran teh harita teh keur ngalewas heula jadi we tutung. Aya anu baruleh. Harita teh percaya cenah dijahit we, marukana geus asak. Tak anu geus asak mah urang Sunda. Hideung teuing teu. Ya. sawo mateng disebut lagi Tuh. Jadi pegek teuing teu, mancung teuing teu tak nu matak lamun aya urang Sunda anu pegek teuing ta eta teh tong diaku. Tong diaku urang Sunda. Aduh, ampun. tahajud. Nya. bener Kang Yang bejakeun ka padana. Aduh, ampun. Tah kitu euy. Jadi atuh kumaha sok bersihkeun hate. hate bersihkeun Bersihan atuh urang bersihan baju. Gitu tanya. bener Kang kudu Dewek bersih mah kitu sote ngabejaane kasih lain. Ngelingan. Urang ka Madinah. Jadi urang teh balik lalajo teh ulah nepi ka polos ngan seri wungkul tapi kudu nambahan ilmu sakur perkara nu datang kana diri urang boh nu kadenge boh nu katingali lamun teu jadi ilmu rugi. aja bawain balik sekolah Tuh. Tak ieu dongeng ieu teh mudah-mudahan wae cing jadi bahan peledak. bahan pikiran Bahan pikiran. pikiraneun Neun. pikeun kasalamatan urang tilunya Ayeuna kululantaran dina agama we ku beda-bedana geura sok sanajan bari agama beda-beda aliran. beda aliran Ngan anu leuwih bahaya pisan aya aliran anu teu satuju kana maksud tujuan pamarentah jeung rek ngaberontak. Nu matak kadulur-dulur nu di kampung bisi aya jelema anu datangna make pakaian-pakaian jiga religius jiga ya kade. Jiga heueuh manehna teh orang-orang religius mung wawuh tah jeung tatangga
asupna ka kampung teh susulumputan sing dicuriga kurang kudu aya curiga mah. kudu bisi ieu mah bisi kajadian cara nu geus-geus Bisa jadi mamala. bisi jadi mamala ka urang-urang keneh Ya, jadi tamu teh wajib lapor teh di dinya lapor 1 kali 24 jam. 1 kali 20 jam 24 jam. nah 24 jam teh wajib lapor Lapor. Ayo lapor Lapor, oke. kudu diketahui baik dicarekan pake kuno mancung mah bener Kang waspada ya sebenarnya mah lamun buka salaki kasih eta musibah nah awak disebut musibah musibah lah jelema mah urang atuh tapi nu matak lamun aya awewe anu nuturkeun ka jelema nu model kitu wah eta mah kapereungpeunan sarua jeung boga salaki kajarikeun nya kan meureun eta mah ngawayahnakeun maneh keun cenah meureun hitung-hitung buka salaki ka nyiru Ya, nah, abdi mah jalmi soleh kan. kan sok nyeri abdi menukaran itu sekarang sok nyeri abdi nukaran itu sekarang milik heeh tak kitu euy saya nya anu penting mah urang saling doakeun nya amin kan amin Si Ari mah kana hianat deureun ya. gitu teh euy saya kan Wasir nasib ibu nenahnya. naon pek siapek Khawatir nasib ibu nenah. oh heeh khawatir ku pamajikan dewe ku ngapoe nganu kur ngejo maraban semah anu pegek alah ka seniman seniwati nu aya di dieu sok nya tingkatkeun kreativitas urang teh kreativitasna Kang nya dina seni urang kudu bersatu bebarengan hayu saling pajukeun nya paya kaya kelengen depan urang teh kumaha carana saling pajukeun ta model dewek ayeuna Kang dewek mah mung narima murah ngadalang nah hari Akang wah anu leutik deh kumaha payuna sok lamun dewek disarwakeun kira kebagianana Kang nya kabeh kabagean sararea ame rata nya keun bae aing masa bulan 5 panggung oge asa anu 100 jutaan bener Kang gitu Jutaan pek. duit gede tatakan pek nu 2,5 juta mah ka Pak Asep teruna Insya Allah kana. Sugan balik ke wayang TBC. lain ngawayang maneh mah sorangan 2,5 juta teh Oh, nge-MC-an. nge-MC-an gitu atina naon hirup mah mawe rupa-rupa cara hirup mah mudah-mudahan kapayun di sini teh setepang gede urang sararanya amin Kang amin alah Di sini ieu sing pajeng deul. menikah sorana naon Soalnya di nuki aya sora doser. Di PCD. Oh. Oh, Bot aya PCD Rapli. ini sora kayu putih. Sebut. Oh, toke, bro. Bot. Oh, Wah, belakang. omak, bro. Omak. Angin gede ya. Udah kaget, bot. Sora tutup tarason. Sebut. Woi. Nyawa tete belentuk gitu. Ingat tuh, Bapak bisa dedengean itu. Sebut. Atau manuk beo. Kompak sih di Temalan. Sebut. Hei. Gimana, hei? Oh, Saya sering. aduh. Saya aja. Kayak gitu almarhum. Hei. Saya ada Kang Kosin. Yang masih dengar. Penting ieu mah urang lahir pulang we. Sebut. Siapa? Gimana, hei? Kasih lain. Saya sering. Tunggu heureuyang dewek, hei. Dewek keur bingung. Ah, di leuweung ge mah bawa-bawa deh. Oh, kadekan ah. Bukan kawani ya. Keur kieu teh nya datangnya alien. Alien teh naon jo alien. Makhluk luar angkasa alien deh. Oh, turun ka dunya urang kan. Apa sih luar angkasa? Luar mana angkasa teh belah mana kadipaten. Bedi tuh. Si agama dari alien. Tibayah teh ngulon. Oh, alien teh. Eta teh luar angkasa teh. Oh,
nyaleung we kedatangan alien mah aneh. Heeh. Saha nya euy? Luka teuing Kaka. Sa teh nu tadi teh euy. Emokeun wujud sieuing. Lamun nya mah Gontong nyalukan ke kajauhan darinya malah laki. Nah memang na aing teh sieun. Aing teh hirup teh keur nguriling neangan tanding. Hanya serang neangan lawan. Aing saumur hirup sanyaho digetih sorangan. Wah, Sok pangdodetkeun beuteung aing. Aing kudu ka rumah sakit mah. oh iya Emang na aing teh sieun. Aing mah deuleu di dunya saha nu jago tunduk ka aing mah. percaya. Di pinggan Dani aya jago ngaranna Gatot Kaca. Eueuh. Depa tanya ngarepan aing mah. Emang na aing sieun ku Gatot Kaca? Oh, jebrod ku aing mah. Kecil. Geuleuh aing mah jajan. Gatot Kaca teh dulungan aing. Bager eta teh ATM. Hasep ongkoh. Berehan ongkoh. Hese neangan dulungan aing cara Gatot Kaca. Geus ya gelo. Heuy. Kan? Kumaha? Aing maneh di mana bieu? Nu mawe kula ningal Gusti Batara Kresna ka mana lewasna? Sakila. Dupi agan kumaha musuh teh? Mebes kana. Gusti. Mebes ka handap kumaha? Abus kana jero taneuh barang disekat di keplet di dieu. Leungit pot ka jero abus. Sidik ngaliangna. Leungit tina paningali bete Kang. Jero. Pami aya lemur manu caket mati dieu. Naon? Ngan namut urep. Pugu da Buku beleut. da belut teh. Lain pikiran teh ponoknya. Lain menipungsat pisan. Wadogna ge pacul. Buku da taneuh teh 2 meter belum. Teh jero hadap teh teh. Menipungsat pikiran. Kumaha geus nyebut? Isin ku Batara kaula nepi ka teu bisa ngarengsekeun ugi-ugi acan. Akadeuna ne. Kang izin. Di Wirang hongko. Manya aya jago kitu. Wah, ya teu bisa lewat ya Kang. Jago mah biasana mah sagolet pangge sacara pageu. Oh, Hari ieu bet kitu musuh hiji nepi ka teu bisa ketewak. bisa. Da eta murid cenah murid teh percayakeun si Cepot. Lamun si Cepot teh percaya mah murid nepi ka kieu. Tak kuasa. Geus siap. Dunungan keramak ieu mah di Banjuan. Atawa menang panyokok cenah teh musuh. Oh, Ya, kemana wae. Nah, saya teh mah kepasehan di mana-mana teh. teu make pikiran situ. Ngomongna teh kitu saya teh mah. Ceplak paham. Cing ulah pandangan mane-mane. Ulah pandangan di mana kumaha? Lah. Teu kedah make jeung bingung. Gampangkeun wae cenah dah. Geus tong pasea. Apaan agan teh kagungan saderek? Saderek agan nu dihanap. Emo teh katuang raka. Ieu. Wah, Nya agan teh pan kagungan saderek dihanap. Saha? Kuuk. Sabok sia we. da eta di Banyolan wae dunungan keur serius teh. Euy, Juragan Antarja pan dihanap teh di catur pertala. Catur teh opat. Pertala bumi. Gus. Udah saya tengok yang berang. Alah, nuhun, kaulah teu poekeun. Nuhun. Kaulah boga lanceuk Kakang Antarja. Kakang, dihaturanan linggih. Mangga jadi. Punten. Capok siapa ini? Dihaturanan linggih kan.
banyolan wae eta mah. Kakang. Kakangku. Dihaturanan lagi kang. Alah. Inung suku nilep. Moroka da batur Puas. batur mah jaga ilmu. Baik. Waduh. Ngaturkeun semua paktos. Yai. Nuhun Yai. Geus piomongan we si eta mah hirupna teh. Semah tapi hatur kulan. Nggih, tarima. Mun urang mah geus sakitu geus gagoler teh tuh. Kana heureuy teh. Nah, agar teh kumaha ieu teh? Ongkoh nyemah kabdi ditarima neul kabdi kumaha teh? Eta si tukang naon? Di tukang. Jangan main hakim sendiri ya. Betul aya naon? Malik sia ka itu. Balik atuh saha di tukang. Aduh. Terus. Malik. Agak siri. Daik saya tahu ya. Ayo kakarana pedunungan. Wuluh. Tapi kata boga pikiran gitu. Gan. Aduh, semua kapi hatur kan. What? Gan. Don, Bot. Gan. Don. Cager mana? Cager mana? Gan, non cenah. Cager maneh. Oh, alhamdulillah ulah ari abdi mah. Pun bapa tidak bangga. Don. Pun bapa tidak bangga. Bapak maneh. Bapak maneh. Ha, non cenah. Bapak maneh. Cimuhun akan. Bapak tidak mangga. Berpoe. Nah, seberapa poe? Nah, Sabaraha poe cenah. 3 minggu akan. 3 minggu oh sasasi langkung. Sudah teuing. Nah, sudah teuing. Nah, Ya teuing cenah. aduh, lumawi lan. Nuhun akan teh cerita pangkeun jeung abdi. Dibuat. Nah, diuk. Hah? Diuk. Macam lah, Diuk cenah. Ayo kata. gitu. Ayo diuk di mana we gekna cenah mah. Di mana we gekna sia teh mah? Ai budak ka sakolakeun. Budakna jujur. Taramat didikanana. Budakna jujur pokok. Tina sopan santun ramah tamah antara dulur jeung baraya teh meuni Ya dieunteugeun beuturutan ku sia. Contoheun. Da lanceuk na pinuh ku wibawa atuh da. Wah, atuh udah terhormat sama. Aya ajeunana ai lanceukna ku leuheu. Bari jeung Urang pertikeun. Naon? Dewek anterja. Kuring Gatot Kaca. atuh kaca pantes adi jeung lanceuk. Carita nu bieu teh urang pertikeun ayeuna ku dewek. Dewek anterja si lain Gatot Kaca. Sapertina gidig. Wah, Gidig. Dimas nyemah. Kuring nyemah. Heuh. Semah kape ngagerem. negara meula. Kumaha ngageremna? Karena La sieup. ilaha illallah. Karena sieup. Sok. Oh. Heh. Pika ceper gitu. Ayo beli sore nu nyiram tuh. Hei, ngan sia kapok nu nabuh ka sia. Pegang dengan 2 kalian. Pegang mau datang deh. Paingan ngadua kalian mah ku gamusan ini. Da si anak itu. Dia buat tapak nama. Sok. Gedean volume teh. Sok. Tah deukeut euy. Seutik deui ngan kurang bener. Seutik deui teh kari naek. Tenagaan.
Alah, setik deui teken da bisa geus sok. Tah eta geuning. Eta powerna taikeun. Setik deui. Alah deukeut euy. Alah setik deui. Setik deui. Kurang bener geus sok. Wow. Sora sapi lapar. Nah, setik naon teh? Naon? Daek sakitu heug sia teu kajeun. Sak. Dola tong nyaan sia bagi kitu ah. Heuh, atuh da nya batur ti haharegang teh kala disuntrungkeun. Kemarin nyapertikeun. Kan mah da biasa da ieu memertikeun. Oh sok atuh. Namertikeun atuh keun bae teu kudu. Dimas. Allahu Akbar. Eta genggerong nepi ka kitu turunan ti saha di sia? Kekeun bae mertikeun sok atuh. Dimas. Sada sapi. Tong disangseurikeun wae atuh. Da mah tuh da nyapertikeun atuh ieu. Aya naon kajadian naon Dimas? Nu mawi teh aya naon. Wah, atuh moal dituluykeun. Tamat da wala. Atuh euy da wala sakedeung euy. Moal bisa banyak. Ai kubatur butuh ataeun kitu gede amak. Gede amak. Cing saudara. Aya kejadian naon udah? Aya musuh. Waduh. Teu kabejaan atuh Kakang. Akan ayeuna goblok. Nah siapa jadi ambeknya aing? Asa dibawanya di wara cenah. Muni hese sia dijadikeun duit teh. Aya nu rek nyanak layang jamu sekali musada. Wah. Pusaka lambang kagungan negara. Laras ah. Muni sawerang sih mah. Eta kumake ah. Kitu keur didaguan ku produser. Sing alus. Kitu kumaha acting teh. Nanti hayang direkam. Teken kontrak sagedeung dia oge. Ah, da biasana ge ku didinya duitna nih. Aya musuhnya nu nyokot layang jamu sekali musadanya. Lumpata ka handap. Geuning apa? Tur mah kayak ngomong, "Keun akak ka handap ye." Da sia lila wae. Meni ku aing diborong sakalian. Akang teh budak ka handap, yung kaluhur sia. Kumaha ai kaluhurna naik. Kada tangka kalapa, ai ka handapna deuleu aing. Ah, eta. Ulah. Kumaha tuh kuring kaluhur? Kumaha sia ya?